Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di manewayana manga urang lajengkeun ieu acara dongeng dina carios tepungna Tilu Jawara karya Yayat Ruhiat anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Mudah-mudahan ieu dongeng sing aya mangpaatna kanggo urang sadaya kalayan tiasa ngahibur ka palawargi kaum dangu. Mangga wilujeng ngadangukeun. Palamitra kaum dangu, mangga urang teraskeun ieu carios tepungna Tilu Jawara dina bagian anu ka-31. Kacarioskeun di tempat lain tekendat-kendat jaka mikiran si tergos hideung. Dina hatena asa ngancik wae teu bisa leungit. Geus 2 kali manehna tepung tapi can kungsi kaparengan ngobrol anu lila. Bari mapai-mapai lembur leutik, manehna teu weleh mikiran ku si tergos hideung. Antukna nepi ka hiji patempatan anu ieuh geuk manehna diuk luhureun batu anu demprak. Sajongjonan manehna ngareureuhkeun capek bari nyarande kana tangkal kai anu gede. Daun eurih satangtung jalma pating aroyag katiup angin anu ngagelebug. Suara dangdaunan pating karesek silih tembalan ujung recetna suara manuk di luhureun tatangkalan. Jaka neuteup antep katebah kulon, neuteup sumirat cahaya giwangkara anu ngagebur lir geni. Langit ibarat keur kahuruan, beureum ditimbunan ku mega. Endah lir ibarat di sawarga anu dipapaesan ku 7 widadari. Ditambah recetna sora manuk matak tibelat ngadatangkeun rasa tentrem anu pinuh ku kabagjaan. Kabayang keneh ku jaka mun manehna bisa ngobrol panjang jeung tergos hideung, meureun bisa nepikeun amanah ti mawar. Tapi geus 2 kali manehna tepung jeung eta satria teu sempet ngobrol anu lila. Leungit beungeut si tergos hideung, janggelek beungeut Neng Erna anu keur maledogeun imutna. Gelenyo imutna matak ngaruntageun jajantung. Giwangkara harita geus tunggang gunung ninggalkeun cahayana anu nyimbutan langit. Teu karasa cimata ngalembereh masihan pipina antukna jaka boga pamandegan. Isuk pageto mah cenah manehna rek balik deui nepungan anu jadi lanceukna Ibrahim. Rek mentasaran hayang ngalamar Neng Erna. Teu karasa reup manehna peureum kasarean bari nyarande kana tangkal kai. Sajongjonan manehna sare dipepende ku recetna sora manuk anu baralik. Waktu jaka keur tibra trojol guruna datang dina impian. Manijen trek guruna nyebutkeun yen dulurna anu keur dipaluruh ku manehna tayalian si tergos hideung. Atuh korejat jaka hudang bari luak liuk neangan guruna. Eyang cenah bari gigisik sababaraha kali geuk manehna diuk deui bangun anu hanjeluk. Sajongjonan jaka ngahulang bari mikiran impianana. Nah bener si tergos hideung teh lanceukna anu salila ieu keur dipaluruh ku manehna. Antukna jaka nuluykeun lalampahanana. Salila leumpang manehna mikir, nah kudu terus maluruh anu jadi dulurna atawa balik deui ka lanceukna Ibrahim. Antukna jaka milih balik deui rek nepungan Ibrahim sekalian rek ngabejakeun impianana.
Palamitra kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana kacarioskeun di tempat lain puting ukur di caangan ku barak bakna bentang mega bodas anu ipis mapaesan langit harita Sitergo Sideung keur anteng netep lambak anu di pasisir laut kidul aya rasa melang rasa sono oge rasa hayang ngahiji ulah papisah deui jeung wanoje anu geus ngancik dina hatena nyatana mawar malah manehna geus panceg rek nepungan indung bapana mawar sagancangna jung manehna nangtung tuluy lempang muru batu karang anu demprak gek diuk bari nyerandekeun awakna bangun anu nikmat sora angin ngadak-ngadak ngaguruh kawas anu rek ngaruntuhkeun tatangkalan tekung silila janggelek guruna datang di hareupeun manehna atuh Sitergo Sideung nyuh nyium dampal suku guruna mama guru pokna gancang guruna ngangkat Sitergo Sideung nangtung bari pok ngomong hidup anaking gerat tepungan eta wanoja anu geus jadi panggeus sihat teh anjeun engke anjeun baris tepung ujung dulur-dulur hidup cenah bari corelat leungit Sitergo Sideung luak liuk neangan anu jadi guruna gek manehna diuk deui bari ngomong setengah ngaharewas setengah ngagerentes mama guru hatur nuhun parantos dongkap poe beki maju ka peuting sora lambak beki tarik ngeguruh sakapeung sora sasatoan pating peuting mani rame silih tembalan waktosna kaburu jeung see palawargi mangga dugi ka dieu dina bagian anu ka 31 urang teraskeun langsung kana bagian anu ka-32 sabadana ngaso heula sakedap atur nuhun wilujeng ngadangukeun dina bagian anu ka-32 langsung dina saentos ieu palawargi kaum dangu mangga urang teraskeun dina bagian anu ka-32 kacarioskeun di tempat lain Ibrahim jeung Gilang anu masih keneh ngalalana harita geus rek muru balik duanana keur laleumpang di pileuweungan sakapeung bapa jeung anak teh nyusut kesang anu maseuhan beungeutna ngahaja leumpangna rek nerobos cenah ka perkebunan teh budak tetet riuk-riuk teka ciri capek malah bangun anu bungah tur semangat sababaraha kali bapana ngajak reureuh heula bisi capek tapi budak teh teu daekeun tika jauhan katingali pasawahan ngeplak keur beuneur parena imah culcel Ibrahim ngarasa bungah bisa reureuh heula di warung cenah sakedeung deui terepang jeung lembur urang neangan warung bari reureuh heula nya cek Ibrahim ka budakna sumohon Pak tos katingal aya bumi tembal budak bari ngecrik nuturkeun bujur bapana poe karasa tarik panasna tatangkalan oge kawas anu lalayu pon kitu deui karasana ku Ibrahim jeung Gilang sirahna asa ngaheab teu jauh ti eta tempat kadenge sora cai nyerelek atuh puguh duanana ti buburanjat atoh aya sora cai tah jang cek Ibrahim sumohon Pak tembal Gilang teu sababaraha lila katingali aya susukan leutik caina maneh herang ngagencelang mata piuruyeun anu ningali
puguh we keur mah Ibrahim jeung Gilang keur dina kaayaan hanaan barang ningali susukan anu caina herang duanana sari weungeut bari leguk ngarinum sajongjonan bapa jeung anak cari ngogos sisi susukan di luhureun eta susukan sora manuk leuweung mani recet silih tembalan cangeh garjeng kasintu pating geleber silih udag geleber merak sajodo tep entep dina dahan anu gede Ibrahim ngarasa rumah tumaninah panonna teu eureun-eureun netep sakabeh sasatoan anu aya di eta leuweung hidup poma kudu nyaah ka alam oge lingkunganana ulah rek wani-wani ngarusak sok sanajan kumaha wae alesanana sabab alam teh tempat urang cicing lamun alamna dirarusak pinasti baris ngadatangkeun rupa-rupa balai anu pohara gedena insyaallah Pak tembal budak anu kawasa kacida ngewaeunana ka umatna anu sok ngararusak ieu alam cek Ibrahim monyet patinggarajleng dina tatangkalan kadang bari ngarenyohan atuh Ibrahim seuri leutik nyungseurekeun pamolah monyet jung manehna nangtung dituturkeun ku budakna rek nuluykeun deui lalampahanana ari panon poe anu geus maju ka tebeh kulon cahayana teu panas teuing kawas tadi teu lila duanana geus tepi ka hiji kampung anu teu sababaraha rame padumukanana Ibrahim luak liuk neangan sugan aya warung rada anggang tidinya kabeneran aya hiji warung anu masih keneh muka reg duanana areureun bari gek diuk dina bangku awi tukang warung awewe anu geus aya umuran keur beberes rek nutup eta warung meureun sampurasun Ibrahim unjuk salam rampes tembak tukang warung bade angkat kamarana Raden teh Ibrahim ngajelaskeun lalampahanana ka tukang warung telila tukang warung ngasongkeun cain teh anu masih ngebul waktu Ibrahim jeung Gilang keur jongjon ngopi di tukang warung si tukang warung nyarita yen peuting tadi di lemburna kadatangan begal anu bengis lianti ngajarah raja kaya oge para begal rek ngaduruk imah warga ngan untung cenah aya anu nulungan hiji satria saha eta satria mak cek Ibrahim hayang apa den jaka tembak tukang warung ngadenge kitu Ibrahim jeung Gilang silih teuteup wanci rek asup kasorenakeun duanana nuluykeun deui lalampahanana waktosna kabeujeung se palawargi cak dugi ka dieu dina bagian anu ka-32 ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos manteng satia di ieu channel kalayan nganuhunkeun ka palawargi anu parantos ngadukung ieu channel ku cara like sareng subscribe-na ngaturkeun nuhun pisan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabales kana kasayan palawargi hatur nuhun mangga wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios.